Tika tuh. Tik, udah kemana Tik? Rumah Momo. Oh, diantar yuk Aing. Naik motor ya. Emang kita motor sakit tuh? Motor dulur Aing Tik. Tenang, lain motor menang maling kok. Oh, Ayo diantar ku Aing. Lempang mah capek sih ya. oke, tapi gratis kan tuh kudu bayar. Atuh gratis lah, jadi mulai tukang ojek. Oke. Sip, ayo gaskan. Benjo, motor saya yuk. Motor dulur Aing Tip. Ayo segera naik. Si Anda kemana? Mau si Tika? Udah nganterkan kayak masih mau doang. Waduh, dibejakeun saya koin kasih reup-reup. Ulah Tip. Oh, ing, kena bisa marah. Bodoh, udah dibejakeun baik ku aing. Latip, sirikan siapa? Geus kieu teuing dibejakeun ge. Jadi mandek-anterkeun aing doang yuk kayak masih Momo. Tetep baik Tik, sieun Aing. Bisa marah naon ka Aing. Nasi subek malam nus marah. Serem banget tampu. Ih, haju kumaha ge? Tengah iya. Geus Jo, turun dulu ya. Dek naon Tip? Turun, segera turun. Aing baru nganterin si Tika mah. Repes ya, tangguan ti dia. Tik, heuh Tik naik cing aing Tik. Oh, geus hayu jeung sasalos aing mah. Asal di Medan. Dia. Bos, blok bos ya. Oh, tenang. Kakak. Udah masih tompel ben, menang banyak malah. Awas kowe, geura kowe bejakeun kowe kasih subek. Mang, si Tompel mau motor saya itu. Oh iya tak, mau motor salah sih tuh budak. Up, ayo naon sih sia? Iya motor saya. Di sana kemana? Mau si Tika, ha? Nyaho, dibejakeun saya kuai kasih reup-reup. Naon sih? Iya motor. Motor dulur nasi Benjo. Terus aing dikanterkeun si Tika kayak masih mumu. Heeh, si Latif mah cuma ndek-anterkeun kayak masih Momo dong kok. Oh, aing kitu mah dia aing bae nu nganterkeun. Sekalian aing kayak masih bebek, Tik. Naon sia? Aing bae. Tip, lamun si Subek neuleus si Tika dibawa ku sia, pasti si Subek marah besar. Tapi Min, sarua bae lamun si Tika dibawa ku sia ge. Si Mumu matak marah, pancemburuan si Mumu mah. Nyaho. Heuh sih, cemburan emang nege bebek aing mah. Geus, Tip. Aing bae nu ngajak si Tika mah. Embung, dek urang bae. Tip, kumaha? Kumahanya? Enggak, sudah kumaha. Oke lah. Tik, cemang didin bae nya. Geus sabodangan ku salos. Seneng, berangkat ayo. Bisa gitu mang, mau motor. Bisa lah. Mang, ada notobnya. Tenang, kieu ge aing mantan pembalap. Geus hayu atuh. Berang-berang makan ketupat. Berangkat. Wah, lumayan. Cengit duit 50.000 mah. Bagi atuh tip duitna. Ogah. Dadah. Ih, pelit cetak geraleungit be duitna. Bodoh. Deh, puing. Benjo, kenal sih tidak sorangan bae, ku kelong ke. Penangguan motor dulur Aing dibawa si Latif. Emang dibawa kemana gitu? Dibawa nganter ka Bogosia, si Tika. Tasya, dibawa kemana eta ke Bogoeng? Kayak masih Momo. Wah, bahaya ieu mah. Bahaya naon, Bek? Bahaya lah, ke Bogoeng dibawa ka ruyuk heula naon ku si Tompel. Udah, aku bek. Kos tanya si Tompel bae saya mah, pugu teu bener jelemana. Geus aja susulan. Ayo ge. Angge palaur motor dulur Aing dibawa ngusruk. Oh yuk, arem jadah eta si Tompel. Main bawa bae ke Bogoeng. Oh, ya, enggak bahaya. Mang. Ih, Kunaon, Trik, kunaon? kayak masih Momo mah ka ditu jalanna. Oh, aduh emang nage. Tapi orang kadi heula ka Alpa. Dek naon? Aduh nek balanja lah. Si hang jajan meureun. Tenang jeung aing mah. Ditraktir ku aing. Duit aing loba keneh yo. Ulah sieun jeung Mang Didin mah. Udah bener ya. Hooh, ulah sieun. Tenang, duit Mang Didin loba yo. Mana coba nyalah duitna? Kudu percayaan. Ya, duit Mang Didin mah. Tuh,
Arasa kuit Mang Didin mah barerum. Hoja lo baditna, menang di mana, Mang? Atuh benang gawe lah di Jakarta. Oh, bisa menang hasil ngepet doang. Eta sia. Menang ngepet cenah. Memangna yang babi ngepet. Hongus ge hayu, Mang. Tapi benernya tika yang nanaon ge dibalikeun. Oh, ulah sieun jeung Sultan mah. Oke, percaya ke Mang Didin mah. Tah gitu. Berangkat ayeuna orangnya. Berangkat lah. Gaskeun. Tip, motor dulur aing kemana sih ya? Motor dulur siamah dibawa ka ditu ku Mang Didin. Tas ya. Terus si Tikana mana? Cenah jeung cia cek si Benjo. Sarua dibawa ku Mang Didin si Tika ge. Ai haram jada doangan Asian naon di eta keboga aing main oper-oper bae. Ya kok kumaha sih Tip? Kumaha ge? Mang Didin hayang nganterkeun mah. Terus aing disogok ku duit tuh. Dasar mata duitan sia mah. Bodoh. Lumayan jeung meuli kue pancong. Bagi saya teh jeung aing, soalnya kan eta duit sewa motor dulur aing. Embung, ieu mah jeung aing, lamun sia hayang sewaan motor, tuh minta ka Mang Didin. Pelit, saya jelema edan. Nah sia nyebut ka aing jelema edan, hayang kaprat murun cek lo. Tarik Tip, aing menyebut jelema edan gilain kasih ya, tapi kasih subek. Benjo, pinekeun sia. Dah. Si Subek mah lain kos jelema edan, Jo. Tapi kos gembel Afrika. Eta sia. Ya lu bek ku sia jobukna. Kos gembel jasa acak kadul. Nyerintik deui. Ieu muter. sih. Sok mau buuk sama ngaladekna. Geus aja tangan Mang Didin. Geus kira ka ditu. Ayo. Kira ditu lah. Ngopi ah. Kelar ya ngopi mah. Ngopi sabari ngakan kue pancong. Indah jasa. Poho kena dosa ge. Beb, si Tika kemana? Atau jaya emang tita dina geu si Tika, Min? Waduh, dibawa kemana nyeta? Emang kunaon gitu? Tadi manehna dekat dia diantarkeun ku Mang Didin pakai motor, tapi kok eueuhnya? Ay, dibawa ke mananya si Tika? Waduh, bahaya. Bahaya naon, Min? Bahaya besi dibawa ka saung doang eta si Tika jadi kumahakeun. Nya Mang Didin mah susar-susar bae di jalan mana, telakeun nu leuwih kang herang. Heueuh nya. Hayu atuh teangan karunya baturan aing. Oh, ayo ge. Imang kok eureun? Atuh ti dieu heula betik. Beneran sih, Mang? Atuh ti dieu bae heula diuk tah aja pegal ti tadi motoran bae. Kurang ti dieu heula bari diuk, bari ngadaharan cemilan tah. Atuh geus ke deui di masih mumu kedeung digi sampai ya. Ih, sagedeung be. Mang Didin aus yeuh. Mana tadi cucu-cucolana? Tah. Tah, pan mantep tah bari nginum coca-cola. Oh, di kang ngadaharan cemilan. Wah, coba. Min, mau si Tika mana? Cenah ka imah sia jeung Mang Didin. Pokoknya ge aing kenangan si Tika. Tadi mah jeung Mang Didin jauh ka masih mumu eta jelema. Waduh, dibawa ka mana teh keboga aing? Mang Didin ku aya bae, motor dulur aing. Dibawa ngalaya bieu mah. Gara-gara sia ijo naon ge. Nyalakeun ka aing sia mah. Oh lah gara-gara sia. Pokona lamun ayang bebeb aing sampai dikukumakeun, dikempesan ku aing teh beuteung sia. Jelas. Geus ulah ribut. Hayu atuh teangan. Ayo. Ayo ge. Ka alem, malah nyalakeun ka aing. Dasar rintik. Memang Ih, sama Tika. Atuh ti dieu bae heula, buru-buru amat. Bung untuk naon bae di dieu duaan be. Atuh neuk naon be, Tika ti dieu. Atuh ngobrol-ngobrol heula urang. Ih. Bung, pokoknya mah tika kayak masih mumu, amun Mang Didin dek di dieu heula mah sabodo. Oke ayo. Tunggu sayu. Daan. Mang, neuk dibawa ka mana keboga urang ah? Tenang bek, tenang. Aing mah neuk nganterkeun ka masih mumu doang. Lah, nganterkeunan, Bua. Ya, nganterkeun ka masih mumu saya ti dia, ha.
Oo, Bek. Masa tadi aing dibawa ke Alpa heula ku Mang Didin? Wawanian. Weng. Kudu bersyukur sia ka aing, Bek. Jangan fokus di jajanan ku aing. Ku sia mata di jajanan. Atau pada ana be, Mang. Sayur teh kayak maing ngambil manggenah meureun. Wah, ayo. Geus aya Bek kalau di layanan. Geus hayu bek. Lumayan aya hakaneun. Atuh aing milu lah. Sayur. Naon sih? Ulah Mang Didin mah. Atuh rugi aing lah. Ya aing mah jajanan nage. Pasangan kami mah. Mang ceh heula Mang. Ieu motor duluruhan kok teh hirup sih. Atuh teh nyaho naon nanya ka aing deus ya. Urut pake Mang Didin meureun. Tadi mah hirup, benjo. Mana hirup, pokok teh hirup tuh. Teh nyaho lah aing. Mang tanggung jawab. Tanggung jawab. Emang nasi direuneuhan ku aing minta tanggung jawab ka aing. Jelema edan. Buah-buah bek meureun mah bensin bak. Oh, bari cek. Tas ya. Atuh bek ieu mah bensinna. Aduh, meureun Mana tuh gantian jumlah bensinnya? Gayang amat aing. Tadi aing geus mere duit sewa 50.000 kasih Latif. Atuh eta makasih Latif, Mang. Kan ieu motor dulur urang bener lah. Bodoh lah aing. Geus teko aing ge ieu. Kasih Latif 50.000. Ngajajanan si Tika aing beak 100.000. Liur aing. Wah. Mang, aju urang kumaha ieu? Bodoh. Mang Didin. Mang. Aing malah kira aku yang dorong balik. Kumaha ya aing? Pada bensin beak, petak dicerekalan nih mah. Mang Didin. Tah aku yang balik ngedorong dah.